Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsen. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Kesupi para wargi cuma ngaki wari urang sami-sami bandungan di lajenganana carita jawara ti kuburan kadangan geliksa anu manaki wari mandi di baris maluruh naskah carita bagian anu ka-40 sakumaha nu kantos di Bandungan dina hancan katunda dina bagian anu ka-38 Pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa alam tiberang harita teu hiji patempatan khususna atuh kaki saron anu bisa ngusir kaayaan ini kalingking si pecut kilat jeung Maria anu harita kucar kacir lira lompatan kualatan kehadiran ku kisaron dina mangsa nyelametkeun Jang Banara Katut Melati Bodas malihan harita Melati Bodas nuju ngabandungan dongeng na kisaron pangna datang pas dina waktuna. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sabisa bebanungan kusadayana kiwari urang puseukeun perhatian urang kana jujutan carita anu poe kamari katunda. Kaayaan di hiji patempatan nyatana dihareupeun imahna Mang Samdi anu harita dianjerkan ku Jang Banara kali Melati Bodas teh alonya. Kumaha tuh para pemirsa lajengan carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam tiberang. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Hayam jago kongkorongok ditembalan ku baturna hawar-hawar lapat-lapat estuni mata kelar jeung mata kuaas. Geus juguheun sato-sato cokor opat mah pating berele boga embe. Soram sapi jeung munding nya kitu keneh mapaesan kaayaan alam. Hawar-hawar kadenge sora lisung anu keur nutu. Estuning mata kuaas breh aya 3 jalma harita teh keur ngarariung we horeng si mana horeng aki saron keur ngabadaratkeun alias keur ngadongengkeun naon rupa pangalamanana di Bandungan ku Melati Bodas jeung ku Jang Banara. Sanggeus atuh kisaron harita beres ngadongengkeun naon rupa pangalamanana pok Melati Bodas. Kartos pisan taman abdi kalintang ngaraos reueusna gaduh sepuh anu seueur pangalamanana sarta kalintang pisan gagahna ditambi deui ku sae mana dugikeun ka karasa ngorobankeun jiwa kanggo ngabelaan Kang Banara. Abdi oge ngiring binga hatur nuhun paman. Saya atuh mang aya ku keun ditu jalan-jalan ka jurung kuda tanggung jawab rumaja Mang geus boga dosa nyemedatang du bakal ngabelaan ka Ujang Banara. Maya mamang anu kudu mulang tarima ka Ujang Banara. Lantaran sasat manehna pisan anu nyalametkeun ka diri Mang. Kari-kari ayeuna manehna geuring alatan naon kasalahan Mang. Numadak asa marenah pisan. Lamun mangabelaan ka Jang Banara. Cik Isaron ngomong tuh oleh nyabit-nyabit perkara eta weh jika nu hayang ngayakinkeun pisan ka Melati Bodas yen dirina bener-bener rek kumaula nya tanah ke Banara pikeun nebus naon rupa kasalahanana
Hatur nuhun paman. Abdi mah kalintang bingahna. Dangi hapunten abdi parantos kumawantun tumaros kasalira. Mangga ayeuna mah atuh gerak teraskeun babadan tenang sareng Kang Banara teh paman. Cik Malati Bodas harita bari jeung nunjuk ka Jang Banara. Nyeh Ki Saron siri pok harita. Syukur. Nyai, mangoge ngarasa bunga haripikeun saterusna makieu yo. Mang ceges opat poe ti sapra kaluar tina kuburan. Can kaladaban nyaon-nyaon pisan. Malah hinungnya acan sakeclak-keclak acan. Tah kulan terang kitu cik mang minta ci asak anu herang. Mang rek ngamitian deui ngeusian botong. Anu puluhan tahun ka tukang ti kaladaban nyaon. Cek Ki Saron bari ngareret ka Malati Bodas. Sama meh Malati Bodas ngejawab pok Banara harita. Lorot pisan Malati. Urang teh katungku kentingku ngobrol lugikeun kahilap nyuguhan ka paman. Sok Nyai, bira sadiakeun cai kanggo paman Saron. Malihan masakan tenan we sareng tuangeunana. Cek Banara bari jeung neuteub ka Malati Bodas. Unyuk semangat Kang Banara. Da sagarupin oge di dieu sayagi. Cek Malati Bodas terus ngaleos nguruk ka dapur. Saditinggalkeunana ku Malati Bodas. Pok atuh Banara ngomong bari neuteub harita ka Ki Saron. Paman, Aya naon Jang? abdi teu ngaros panasaran. Dupi anu dipateni ku paman teh saha salaresna. Sarengna deui kedah kumaha abdi teh salajengna paman. Tenang Ujang, tenang. Anu modern kayalian iwati si pecut kerat. Salah sahiji tina genep jago teh. Jadi nepi ka poe ieu teh si genep jago nganjing ngaopatan deui. Sedangkan anu duaan deui jiganya Ujang geus nyaho nyatana si Kalinting jeung anakna budak siluman nu awewe teh ning. Ujang perlu nyaho. Eta teh musuh mang KBG. Cek Ki Saron nerangkeun anu tadi datang ka Banara. Pok Banara ngomong deui atuh ka Ki Saron. Paromanana mah tetep tenang teu aya perubahan. Paingan atuh paingan paman. Nanging upami tiasa mah nyeni Kalingking kedah disesakeun. Abdi teh hoyong nyobian tarung sareng manehna. Upami abdi teu kiat nembe bade mundur bantuan ka paman. Cek Banara jika nu sieun beakeun musuh. Lantaran manehna hayang malespati kana ni Kalingking, kuleungeunna sorangan. Atuh puguh ngadenge kecap kitu mati. Jang Banara Ki Saron meuninya kakak seri baeun anu bungah pisan. Gampang perkara eta mah Ujang. Kan, percayakeun ka sieu mang. Lamun hidup hayang modern si Kalingking kuleungeun Ujang geus pribadi. Ujang rek diwaris jurus anu ampuh pisan ciptaan Mang Salila di liang kubur. Tapi diajarna engke we. Lamun Ujang geus cager pisan. Hatur nuhun paman. Mudah-mudahan we abdi tiasa enggal cager atuh paman. Cek Jang Banara semundu bungah pisan. Sabut krek kitu kurunung aya datang horeng teh Mang Samdi nu boga imah datang teh. Barang serok oge meuni coloho. Lantaran di pekarangan imahna aya layon anu ngabugigag, sirahna ancur jeung mandi getih. Pok Samdi ngomong, sorangan bari jeung neuteub kana layon nu ngabugigag di buruan imahna. Masya Allah. Sana eta teh saha? Ih. Eta sirahna meuni bubuk kitu. Jigana mah katinggang batu meureun. Kamarana ari Jang Banara nya cik rek ditempo ku aing. Cek Mang Samdi bari jeung ngagidi nuru kana golodong. Kalawan teh sedei muka panto kalacat Mang Samdi unggah. Red ka Jang Banara nu keur diu kareupeun Ki Saron. Red deui ka Ki Saron gebeg Mang Samdi ngagebeg setekar kebak. Lantaran nempo beugeut Ki Saron anu pikagilaeun jeung pikasieun teu beda we jeung tangkorak hiru tapi rupana hideung.
Tolong, aya juring. Cek Mang Samdi alis boga imah jeleng luncat. Kaburuan, tapi sia serodot suku dan nyerodot diberikan katari. Gebrung, Mang Samdi labuh mereka dibebut pisan. Mang Samdi ngaguak estuni mata kuatir. Sorana kadenge kemana-mana. Ampun, ampun aduh, iya curung nyeri aduh. Cek Mang Samdi berjengorejat di hudang sesampoyongan. Tapi eda cangkengna ngajenghak meni seueul. Atuh gebrung Mang Samdi nyuuh deui kana tani. Terus kegerungan humarurung baung anu ripuh pisan. Ari teh jero imah atuh kisaron jeung mana katut malati bodas tinggal renjang. Torojo malati bodas keluar terus muru ke Mang Samdi pok harita. Mang Samdi, kunaon mamang tuh kunaon? Kegoleran di buruan. Tolong Neng. Alah, ditepas aya jurig. Ih, meni mataku kurayeun. Mang masieun teh ampun. Cek Mang Samdi berjeng terus atuh mengpeunan beungeutna. Ari malati bodas meni colohok. Gancang nanya di ka Mang Samdi berjeng ngaret katepas. Kabeneran harita teh banara jeung kisaron nyalamperkeun. Aya jurig, di mana aya jurig teh Mang Samdi? Apan ditepas mah aya teh Kang Banara. Teh aya nanaon di mah? Sok, hudang deui Mang Samdi. Cek malati bodas beri jeung neuteup ka Mang Samdi. Alah, nalaras Neng, aduh. Dati tinggal lian emang mata di aya jurig. Manawi emak teh ngawe lucat keburuan tapi syukur. Di Soledad. Anu akhirna ngagugrang tiga dibebetkeun. Aduh, ya jujur menyeri. Tetepokan asa coplok. Ya jurig naon nu tadi teh atuh meng Neng. Cek Mang Samdi berjeng cungar cengir muringis. Sanggeus kitu terus kulihat atuh ngulihat talaunan kek camek blak diuk jika nu balaweung. Dari kitu pok Banara milu nanya ka Mang Samdi. Mang Samdi, kunaon atuh mamang teh tara-tara disasari ngadon nyiksa salira ku anjeun. Nah teh nyeri mubutkeun salira kana taneuh. Cek Banara bari melong ka Mang Samdi. Pok Mang Samdi ngajawab bari ngaret deet ka Jang Banara. Aman. Aya jurig ditepas teh ujang. Nu mawi luncat we mang teh. Sanes tega kana awak. Nanging alim papangi jeung judir jumid jurig mang mah. Nya jurig naon atuh nu tadi teh ujang. Nah ari mamang. Nambet kadu emutan kitu. Nya di mana aya jurig atuh mang? Apan ditepas mangan aya abdi wungkul. Di baturanku pun paman. Tah ieu pun paman anu nuju di antosan teh. Cek Jang Banara bari jeung nurut nunjuk kaki saron. Aturet Mang Samdi ngaret kaki saron barang ret. Sobat, ampun. Mani mantang dilai. Ampun eta jurig buru-buru sina. Nyingkah ujang. Cek Mang Samdi bari jeung mempunan beungeut kawas budak. Awak ngakibrig jiga anu muriang panas tiris. Huntunan rokto kawas anu kabulusan. Mang Samdi teh bener-bener sieungeun ku kisaron atuh puguh kisaron meni ngaranjung. Ari Jang Banara jeung malati bodas ti ngarenghap narik napas panjang. Hatena ngarasa paur sok sieun kisaron ngamuk alatan kasigeung hatena. Peda eta manehna disebut jurig ku Mang Samdi. Tapi jauh tina sangka tekungsi laki saron cakakak besiri sarta pok ngomong jika anu temanggih kareuwas. Ulah kaget semua Samdi. Ulah mah lain jurig. Tapi manusia biasa. Bedana jeung ayeun. Ngan memang bebengetan kula teh ditakdirkeun ku Jogja. Lantaran nila teuing cicing dina liang kubur. Ya baheula mah kula teh kasep. Tiasa teh bane we ayeuna. Cek kisaron bari jeung neuteup ka Mang Samdi.
atuh puguh Mang Samdi made ngarenja greuwas. Ret ngareret kawas budak sieun kudu borangan. Ret ngareret kaki Saron terus melohok di lapisan jiga nu hayang yakin meureun. Sanggeus sadalila pok Mang Samdi ngomong semu kaget. Jantan juragan teh jami biasanya aduh punten bega napi parantos kumawanton ngasali rada manawi teh juragan teh jurigan sumuhun sane jurigan juragan teh hapunten juragin juragan. Mang Samdi ngomong jadi pabaliut teu puguh urus. Jigana bae tina wahing ku sieun campur jeung era di ongko. Cakakak di Saron teh kalah seuri deui, malah jang Banara jeung Melati Bodas oge kabawakeun pating sarenge. Guys, jadi dolong aja turun. Ya gunanya yang ngomong kayak gitu yo. Ayo orang kajero imah deh. Kulit hayang ngomong jeung anjeun. Ceki Saron beri jeung nunjuk ka imah. Atujung Mang Samdi nangtung kitu geralaunan. Pok ngajawab kalawan hormat. Andok mangga juragan. Mangga atuh upami kitu mah urang karorompok deui. Ayo, nyam anjeun teh heula pangubogana meureun. Lantaran anjeun mah pribumi, ai kula mah semah. Ceki Saron bari jeung neuteup ka Mang Samdi bari jeung cakakak deui seuri. Nya sanggeus kitu mah eueuh nu ngomong deui koloyong Mang Samdi leumpang lalaunan. Lantaran tuur ngadeg-deg keneh terus dituturkeun ku Ki Saron. Ari tukangeunana anu nuturkeun nyatana Banara jeung Malati Bodas. Telila antarana opat jalma teh geus gukek dariuk dewe di tepas hari. Malah Mang Samdi teh nu boga imah ayeuna mah geus getihan deui. Teu pias teuing jiga tadi beungeutna teh. Malah pangacianana geus karumpul. Sarta wawanen timbul di pok Mang Samdi ngamitian muka obrolan. Hapunten juragan. Wireh jisim abdi teh parantos kumawantun yang kajuri kasalira. Abdi teh ngaraos dosa nu teu aya papadana agan. Jalaran rumaos kirang kawani sareng seueur kasieun. Taku jalaran kitu sakali deui hapunten anu kasuhun agan. Jangan naon salah sakitu mah. Ulah moal ngarasa abek. Sumawona arek nyiksa kanjeun mah eueuh hate kitu. Lantaran nyaon lantaran kula ge ngarumasakeun maneh boga bebeungetan jeung waruga kula mah beda jeung batur. Malahnya kula lantaran kinaha ieu pisan. Babaturan kula nu baheula merek kalandian ka kula teh. Ngaran nu katelah teh matak sieun deui. Nyatanya kula teh sok diserebut si tangkorak hidung. Malah sok aya nu nyebut si iblis tangkorak deui. Atawa sok aya deui nu nyebut si setan tangkorak geus. Tuh, eta mah gumantungna kayaan anu nyebutna we. Tapi pikeun kula mah teu jadi pikiran Jang Samdi. Mangsa bodoh teuing lah rek nyebut naon we ge. Ngan anjeun perlu nyaho ngaran kula nu aslina mah nu katelah Saron. Ngaran asli nama kinu jadi kolot pamahanan kolot teh. Tah, sakitu sabenerna mah Samdi. Nu matak teu naon salah sakitu mah lah dihampura ku kula ge. Ceki Saron ngomongna estuna matak ngeunah kadengina ku Mang Samdi. Atuh beukit sieuneun we Mang Samdi teh. Jeung kaci daerahna anu pokokna mah. Pok atuh Mang Samdi ngomong deui bari jeung ngurungkut jiga nu sieun. Oh, atuh nuhun atuh juragan. Puji sim abdi kahartos pisan eta teh sarta kasayan manah juragan katampi ku abdi kalayan kabingahan. Mangga ayeuna mah geura leleson sing raos-raos. Jisim abdi bade nyadiakeun heula kanggo tuangeun.
Ulah gitu Jang. Cicing mah didianjeun mah kenae lah. Teu kudunya diakeun jaangeun segala rupa. Kula mah teh hayang ngaripuhkeun ka pribumi sok. Ayeuna mah diuk we lah. Sing kumaninah kula ge aya piomongeun anu penting ya. Jadi saron bari jeung nunjukkan aku rasi atuh ge Mang Samdi diuk deui. Barang jeung kitu malati bodas ciga anu diingetan. Pok mada ngomong ge saron. Hapunten paman, tadi teh paman munut cai asa kerang. Ku abdi teu acan kacumponan, parmios patu bade ka pangker heula. Sok atuh geus sadiakeun caina yo. Hayang ai cai mah yo. Jadi saron bari jeung ngareret ka malati bodas. Sanggis kitu mah atuh leos malati bodas ka jero imah ari ki saron pok ngomong kanu boga imah nyatra Mang Samdi. Ya sebenarnya mah Jang Samdi. Kula teh luntat di pagunungan Naga Sukma. Nu maksudnya dok neangan piubareun dunungan kula nyatanya ieu Jang Banara. Meureun anjeun ge geus nyaho dongeng nanya. Laras pisan juragan. Kumaha mah salira teh sepuh. Iya Jang Samdi. Usaha kula teh can mawa hasil. Atawa cek asarna mah piubareunana teh can menang. Laras. Tah kulantaran kitu Jang Samdi. Kula teh rek ngomong ka anjeun ayeuna. Yang Banara teh can bisa pulih dari penyakitna serta kekuatan dirinya can bisa balik deui ka Basasari. Laras. Atuh saterusna. Kula rek lunta deui dina poe isukan maksudnya pikeun neangeun piubareun. Sangkan eta barang bisa buru-buru kapan? Kapangi. Jadi kulantaran Jang Banara can cager deui kapaksa rek nitipkeun ka anjeun salila kula lunta omah. Pangmiarakeun sing hade-hade. Insyaallah. Pangjagakeun kaselamatanana, pangmerekeun kedahareunana, pangnyadiakeun segala rupa pangabutuhna engke di akhir. Lamun Jang Banara geus cager deui sarta kula geus beres pagawean sagala rupa anu geus dikeluarkeun ku anjeun tangtu bakal digantian ku kula. Tak kedah. Kudu. Itu saja batik itu Jang Samdi. Kulantaran Jang Banara teh salila gering aya dina bahaya. Contohna nu tadi kajadian nih. Omah pangjagakeun jeung Pak Jang jeung deui pangalingakeun bisi aya musuh nu ngintip-ngintip jeung ngarah-ngarah ka Jang Banara. Tah, sakitu amanat kula teh. Ceki saron bari jeung neuteup ka Mang Samdi. Atuh meuni unggut-unggutan Mang Samdi teh. Akhirna mah pok Mang Samdi ngomong kalawan Daria. Katos pisan juragan. Mangga sagarupi amanati juragan bakal diperhatoskeun ku jisim abdi. Sarta abdi bakal usaha sakia tanaga kanggo ngabelaan Den Banara. Dari perkawis tuang leueut kalih kaperyogian sadi dinten mah. Ku abdi oge teu dimemorekeun estuning diperhatoskeun pisan. Nanging sawalarna hapunten abdi hapunten we. Abdi teh teu tiasa ngahormat ka Den Banara kitu deui ka Nen Malati kalih ka juragan pisan. Margi da parantos ka uninga kaayaan jisim abdi maduh batan sakieu mugi kersa dimaklum bae. Ceuk Mang Samdi beri manggut. Sarta panonna neuteut ka Ki Saron. Sokor bisa Jang Samdi.
Eta kahadian anjeun dek eta 5 pisan kukula. Sarada kula ge moal poho kana kahadian anjeun. Mudah-mudahan isuk jaganing geto. Kula bisa mulangkeun kahadian ka anjeun. Tangan sakitu weh. Anu penting anu penting nama anjeun perlu nyaho. Cek Kisaron bangun anu bungah pisan lantaran ayeuna mah moal melangting ninggalkeun Banara teh. Da aya anu miara kalawan satia. Kahartos curagan sabios abdi ge ngiring tangawalar kana kasalamatan Den Banara mah. Cek Mang Samdi berejeung marah main. Manehna ge ngarasa bungah. Peda eta geus menang kepercayaan ti Kisaron anu kawilang jawara kahotur gagah. Keur kitu kurunyong malati bodas datang. Barje mawa cai asakeran pesenan Kisaron tadi. Sok ditunda dina beungeut meja malahan mah aya candeutna sagarupa. Poknya malati bodas harita. Nanganyangakeun paman, lumayan bae tambihanaan. Da anu sae mah teu aya. Nuhun deui cicik ieu cai teh duh. Urang cobaan inum. Yang ngeunah keneh gitu cai teh. Yang kada salila puluhan tahun ka tukang. Kakada ayeuna rek nginum deui. Cek Kisaron gap kana gelas anu diisi cai asakeran. Malati bodas jeung Jang Banara katut Mang Samdi alias pribumi eueuh anu ngomong. Tiluanana colohok bengong bari jeung hatena deg-degan. Sarerea oge panonna manco ningalikeun ka Kisaron anu geus ngamitian dingin. Sanggis 20 tahun teh lilana. Teu dahar jeung teu nginum. Kelila laku legu Kisaron teh nginum bangun nikmat pisan. Sanggis beak sagelas renghap narik napas panjang. Red Kajang Banara pok ngomong bari jeung nyerengeh. Ketelah ayah ngeunah nginum geuning. Jikanya bae awak Mang bakal bijak jagis nginum mah. Kodrat Mang salaku manusia bakal kadasa deui ngeuleuwih hancem. Desa lila di jero kuburan mah ujag. Asa hamar. Boro-boro si penting raga darah jiwa biasa setengah-setengah. Aya di antara paeh jeung hirup. Tapi ayeuna Mang rasa yakin. Ayeuna yakin yen Mang Jegding bener-bener hirup keneh sakumaha biasana. Sarta bedana jeung Jang Banara. Kumaha ari beungeut Mang katemponana harobah tawah henteu Jang. Cek Kisaron, jika nu hayang yakin pisan paneuteup mancem kana beungeut Banara. Pok Banara ngajawab lawan tenang tur jujur. Rarai paman angger bae rupina hideung cakeut tur jiga tangkorak anu hirup estu nimpikasieun. Nanging sorot coca paman janten langkung hurung paman. Cek Banara teu euleum-euleum. Manehna mah teu boga kasieun. Sagarupana diomongkeun nurutkeun ka aya anu sabenerna. Atuh puguh we pikeun malati bodas jeung Mang Samdi mah mending ngaranjung. Pedah Banara wanian ngomong kitu ka hareupeun jenisna. Ai Kisaron barang ngadenge jawaban Jang Banara kitu lantaran dianggap kurang pantes jeung dianggap kumawani ka Kisaron. Tapi kumaha katarimana ku Kisaron? Beda deui. Manehna kalakat cakakak seuri bangun anu bungah pisan. Nyonya, tu geuning. Benar, kudu gitu ngajawab pananya Mang mah. Ulah ngabohong jeung ulah pura-pura. Mang mangarasa reus boga junungan nu jujur jeung kadewawanan. Kadang langka aya manusia nu kitu pamajaganana lah. Ya lobana masuk ke saya yang si hati ngomongnya teh. Syukur. Yang Banara mangarasa bunga. Eta teh hiji tandaeun nu ngaran Banara teh jajakan nuhur budi. Bioaktiva tiasa digaleh di Greng Sehat Radio Menara FM
Jalan Baros kilometer 5 Cipeujeut Kota Sukabumi. Kanggo warga masyarakat anu meriogikeun pamariosan kesehatan, sumpingan bae Kagere Sehat Radio Menara teu kedah nganggo biaya alias gratis. Kanggo informasi, konsultasi sareng pemesanan langsung di Kintun Kabumi, tiasa ngahubungi Bapak Asep ngalangkungan nomor telepon 0815 genep tilu 42 salapan hiji 54 atanapi Kaneng Sela nomor telepon 0857 23 28 0428. Bioaktiva, sehat alami, keluarga Indonesia. 105,7 Menara FM, Saudagar Dangdut Sukabumi, media informasi dan konsultasi kesehatan keluarga Indonesia. Syukur yang banara mangarasa bunga. Ekete hiji tandayin nungaran banara teh jajakan nuhur budi. Jaga di akhir bakal jadi hiji pamimpin wijaksana. Itu saja batik itu gayaan banget mang. Memang nggak bisa dirubah doi. Lantaran saja bah tiga sekalote ditambah di ku pengaruh bumi. Anu kacida panasnya anu geus sumarambah kana sakuduning awak mang. Mata pantas pisan lamun beungeut mang arek di gatang korak ge. Kenai kekasinan ge. Jamang mamoning sionan. Jadi Saron bari ngusap beungeut cakakak seuri. Atujang banara jeung mati bodas katumang sabdi tingarenghap narik napas. Terus selih reret jiga anu beak piomongeun. Tali lapok banara harita leres pisan paman. Memang kitu kayaan paman teh nanging tegedah alit mana. Abdi mah parantos yakin yen paman teh sanes jalmi jahat sarta sanes jalmi anu kedah dipikasieun. Nanging sawangsulna paman teh jalmi anu luhur budi nanging dikersakeun kedah nandangan nasib anu kalintang awona. Parandene kitu paman mugi paman sing sabar kalih tawakal bae. Margi sok sanaos sarai pikasieun oge ari hatib sareng tekadna sae mah moal burung seueur anu resepeun. Cek banara ngomongna kitu daria pisan. Malah malati bodas jeung Mang Samdi ge boga imah kacida panujuna kana omongan banara bieu. Da memang kaharti kupikir kahonta ku akal perkara beungeut mah teu jadi ukuran pikeun nangtukeun. Khususna nentukeun jahat jeung bageurna, tapi ari Kisaron mah teu narima dikitukeun teh. Terkapok manehna nanya deui ka Jang Banara. Nah, Jang. Ujang yakin yang mang teh jelema bener. Apa mang geus ngarumasakeun maneh. Jadi jelema teh jahat tur tukang maehan. Malahan mah tadi getes maehan si Petut Kilat. Lain jahat anu kitu. Kahartos perkawis eta mah paman. Nanging Tapi naon? tapi sing emut paman dina dasarna mah paman teh jalmi sae. Nanging kadorong ku hawa nafsu sareng kadorong ku rasa dendam sareng malik ambek kanu parantos nyiksa kasarira paman. Nu akhirna paman janten jahat tur barangasan. Nanging kajahatan eta paman timbulna teh saparantos paman dijahatan ku batur. Janten numutkeun emutan abdi mah upami kasalira paman teu aya anu jahil kaniaya mah rupina paman teh moal tega ngalanyawa batur. Tah kitu numutkeun panyemut abdi mah. Ayah bener oge tah. Memang gitu nu sebenarnya mang teh. Mulai lumayan kagenep mangkeluk. Nu geus teh gajiksa ka diri mang salila 20 tahun.
Coba lamun kuyang bayangkeun. Dikubur hirup-hirup anu sakitu lilana. Yuh. Cuk. Pan eta teh lain hiji siksaan enteng-enteng eta. Kebanang disebutkeun geus kaliwatan teuing pan nu macak wajar. Lamun mangrek balik teu ngeunah, balik teu suka. Parannya nya kitu ge ai. Anu geneupanana sadar mah kana kasalahanana. Mangge mawa karek malas pati. Yang tuwe bakal ngahampura kana nupa kasalahanana. Tapi kenyataanana malah leuwih jahat si Olek. Yang nadeui Kajang Banara teh pan teu boga dosa geuningan. Apan kitu kalakuanana kalakader di ala nyawana geuning bapa hidup. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Banara. Ari dipikir-pikir dibulak balik tetela omongan Kisaron teh bener. Kajahatan tak lain kajurung ku nafsu bae. Tapi oge kajurung ku rasa tanggung jawab. Pikeun ngabelaan dirina tina ancaman dingin. Da buktina we kaburak siluman oge teu tega maehan Kisaron teh. Kunaon maka paeh atuh budak siluman? Padah eta we budak siluman perlaya teh manehna mah maehan maneh. Maehan diri sorangan tina awahin ku sieun wirang. Pedah kasebutna jago teu bisa ngarubuhkeun musuhna. Padahal lamun budak siluman sadar mah yen manusia teh teu aya nu jago jeung teu aya anu unggul, teu kudu boga pikiran kitu jeung niat kitu. Atuh ngeunaheun pecut kilat we sarua bae deui. Ku Kisaron teh moal langsung dipaehan kitu bae lamun seug pecut kilat sadar kana dirina. Sarta henteu terus-terusan nganggap jahat ka Kisaron. Nya so teh pecut kilat dipaehan. Pedah geus yakin pisan we pecut kilat teh deuk ngabinasa Kajang Banara. Nah bener Kisaron teh jalma jahat kitu carana. Yuk urang pada ngabandung saterusna. Harita teh Jang Banara jeung Malati Bodas katut mangsam di salaku pribumi. Keur pating harulang we mikiran omongan Kisaron. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris nyungsi bagian anu ka-41 dina ieu jejer carita. Atur nuhun loh kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.